Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana pasal anu salanjutna nyaeta bagian pasal waladzi yubtilu tayammum salah satu asya'a halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal waladzi jeung ari perkara yubtilu anu ngabatalkeun itu ladzi at-tayammum kana tayamum salah satu asya'a eta aya tilu pirang-pirang perkara. Ma tegasna kahijina perkara yubtilu anu ngabatalkeun itu ma al-wudu kana wudu wa ru'yatul ma'i jeung kaduana ningali kana cai fi ghairi sholati dina salian dina lian ti keur salat waridatu jeung katiluna nyaeta murtad. Hilap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Idza shahha di mana-mana sah naon at-tayammum tayammum bisyurtihi kalawan pirang-pirang syaratna tayammum summa ahdasa tuluy hadas jalma batola maka batal naon at-tayammum tayammum mah eta si jalma. Li annahu lantaran saestuna tayammum taharatun eta susuci tubiha anu ngamenangkeun itu taharah as-sholata kana salat payab dulu maka batal itu tayammum bil hadasi ku hadas kal wudu'i seperti wudu wala farqo jeung teu aya bedana fi hadza baina tayammumi dina ieu batal fi hadza baina tayammumi dina ieu batal dina antara tayammum ingda adamil ma'i dina nalika eueuh cai au ma'a wujudihi atawa sarta ayana cai katayamumi seperti tayamumna katayamumil maridi seperti tayamumna jalma nu gering palau tayammama maka lamun tayamum jalma lipak dil ma'i karena eueuh cai sumaro atuluy ningali jalma alma kana cai qabla duhuli dina samemeh asupna eta si jalma bis sholati di kana salat batola maka batal naon tayammumna eta si jalma liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena aya dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saidu ari taneuh at-thayyibu anu alus tahuru eta ngabersihkeun al-muslimi ka jalma anu Islam walau lam yajid maka lamun teu manggihan jalma alma kana cai asyra sinina kalawan 10 pirang-pirang tahun wajada maka di mana-mana manggihan jalma kunci nah itu tuh nah kantong dina sisina fa idza wajada maka di mana-mana manggihan jalma alma akana cai palyumisahu maka kudu ngeunakeun jalma muslim kana cai basyaratahu kana kulitna eta si jalma qala ngadawuh parantos ngadawuh saha at-Tirmidzi Imam Tirmidzi hasanun ari hadis eta hadis hasan sahihun tur anu sahih wali annal ma'alan jeung karana jeung lantaran saestuna cai aslun eta jadi asal wa tayammumu jeung ari tayammum badalun eta gaganti pa asbaha maka nyaruaan naon ru'yatul ma'i ningalina kana cai bi asna'i tayammumi dina tengah-tengah tayammum fa innahu maka saestuna ru'yat yubtilu eta ngabatalkeun itu ru'yat kana tayammum qala parantos ngadawuh sa Ibnu Rifah bil ijma'i kalawan ijma' wa'lam sareng kudu apal anjeun antawahuma kana saestuna nyangkana dijikeun antawahuma wujudil ma'i kana saestuna nyangkana kana ayana cai karu'yatihi eta seperti ningalina jalma hi kana ma'an kana cai kama idza ra'a seperti yang ningali jalma saroban kana awun-awun badonna maka nyangka jalma hu kana itu saroban ma'an kana cai au atbaqat atawa nutupan biqorbihi kalawan deketna jalma naon gomamatun mega au tala'a alaihi atawa bijilna
alaihi ka eta jalma jama'atun naon jama'atun golongan ya juju anu menang naon ayyakun yen bukti ma'ahum eta tetep sarata jamaah naon maun cai wa hadza jeung ari ieu kulluh tegasna sakabehna hadza idza lam yuqarin di mana-mana ngabarengan jalma alma kana cai ma kana perkara yamna'u anu nyegah itu ma al qudrata kana kanu kawasa alal istimalihi kana makena cai fa in kana maka lamun bukti hunaka eta tetep di ditu ma hunaka ma eta tetep di ditu tempat yamna'u naon yamna'u nyegah naon ma perkara yamna'u anu nyegah naon istimaluhu makena itu ma kama idza ra'a seperti yang di mana-mana ningali jalma maan kana cai wa huwa bari ari jalma muhtajun eta butuh ilaihi kana itu cai li atsyin pikeun diinum kama seperti perkara maro anu kaliwat itu emma au kana atawa bukti dunal mai eta tetep dina sahandapeun cai naon hailun anu ngahalangan min sibuin anu tetep tina sato galak au aduwin atawa tina musuh au ro'ahu atawa ningalina jalma hukana itu maun qorobirin kana jerona sumur wa huwa bari ari eta si jalma teh yang lamu eta apaleun jalma hala ru'yatihi dina tingkah ningalina cai ta'azuro maka lain maka tuh ta'azuro kana hesena ta'azuros ti amalihi kana hesena makena cai palayab tulu makan teu batal naon atayamum tayamumna eta si jalma di anna hadhil asbaba lantaran saestuna ieu pirang-pirang sabab la yamna'u eta teu nyegah itu sabab sihhata tayamumi kana sahana tayamum ibtidaan dina mimitina palayab tilu makan teu batal itu asbab aula kan fala yubtilu maka henteu ngabatalkeun itu asbab kana itu tayamum aula barina leuwih utama amma idza ra'a anapun di mana-mana ningali jalma alma kana cai bi asna isolati dina tengah-tengah keur salat dina nalika keur salat dina tengah-tengah keur salat nuziro maka ditingali eta si jalma in kanat lamun bukti naon as-sholatu sholata tugnihi eta nyukupkeun itu salat ka eta si jalma anil qada itina qada as-sholatil musafiri seperti salat jalma anu keur lelempangan nyanyabaan padzohiru maka ari zohirna al madhabi dijikeun padzohirul madhabi maka ari zohirna madhab wanasso jeung parantos nganaskeun alaihi ka eta kana itu ra'al ma'a saha Asy-Syafi'i wa Imam Syafi'i annahu saestuna kalakuan la tabtulu eta teu batal naon salatna jalma wala tayammumu jeung henteu batal tayamumna jalma li annahu lantaran saestuna jalma mutayammimun eta tayamum dahola anu asup jalma fi sholatin dina salat la yu'idu anu teu ngabatalkeun jalma kana itu salat fa asbaha maka nyaruaan jalma kana yen lamun malau ro'a kana yen lamun ningali jalma kana itu maun ba'dal pirogi dina sabada beres minha tina salat wali anna jeung karana saestuna eta tetep dina itu maun ibtalu ibadatin anu matak ngabatalkeun kana ibadah mujziatin anu nyukupan wali annahu jeung karana saestuna jalma bisyuru'i eta geus tandang atau geus perak bis sholati kana salat kode talabasa nyata tos tandang itu si jalma bil maksudi kana anu dimaksud wa wujida jeung tos kapanggih naon wujida jeung parantos penak panggih
naon annal aslah saestuna asalna ba'da talabusi eta naon teh ba'da talabusi eta geus tandang ka bimaksudil badali kana anu dimaksud ku gaganti layub tilu anu teu ngabatalkeun itu badal hukmal badali kana hukumna gaganti kamalau syara'a seperti yang lamun tandang naon al mukaffiru jalma anu kiparat pisyame dina puasa summa wajada tuluy manggihan eta si mukafir ar-raqabata kana naon teh peperdekaan layal jamu anu teu misti huka eta jalma naon ihrajur raqabati ngaluarkeun peperdekaan wa in kanat jeung lamun bukti naon as-shalatu salat la tugni anu henteu nyukupkeun itu salat hika si jalma anil qada tina qada ka salatil hadiri seperti salatna jalma anu hadir di lembur bitayamumi kalawan tayamum batalat maka batal itu salat ala sahihin netepan kaul anu sahih li annaha lantaran saestuna salat la yu'taddu eta henteu dibilang-bilang naon biha itu salat idza tamat di mana-mana sampurna itu salat wa yajibu jeung wajib naon qadona salat fala hajata maka teu aya pangabutuh ila itmamiha kana nyampurnakeunana itu salat wa i'adatiha jeung ngabalikeunana itu salat wakila jeung diceritakeun yutimu nyampurnakeun jalma kana itu salat wa yu'idu jeung ngabalikan jalma kana itu salat wallahu sareng ari Allah alamu eta langkung uninga Parun ari ieu teh hiji cabang i'lam kudu apal anjeun annal musolliya saestuna kana saestuna jalma anu salat bitayamumi kalawan tayamum lain ku wudu fi maudiin dina eta tetep dina tempat yang yaglibu anu ngalindih pihi dina itu maudi naon adamul mai huhna cai la qada teu wajib qada alaihi ka eta si jalma mutlaqon berina mutlak sawaun sarua bae kana bukti itu si jalma musafiron eta keur lelempangan au mukiman atawa keur mukim wa in kana jeung lamun bukti eta si jalma fi maudiin eta dina tempat yaglibu anu ngalindih pihi dina itu maudi naon wujudul mai ayana cai yajibu maka wajib alaihi ka eta si jalma naon al qada'u ngodoan salat mutlaqon berina mutlak sawaun sarua bae kana bukti jalma musafiron eta anu keur lelempangan au mukiman atawa mukim kada nya kitu deui zakaro parantos nuturkeun hukana itu qaul sal Nawawi Imam Nawawi fi syarhil muhadzab dina syarah kitab al muhadzab wa qad zakaro jeung nyata nuturkeun hukana itu qaul zalika naon zalika itu Imam naon zalika Rafi'i itu Imam Rafi'i rahmatullahu ta'ala fi akhiri babi tayammumi dina akhirna bab tayammum fi faslil qada'i dina pasal martelakeun qada bil a'zari kalawan pirang-pirang uzur wahina idin jeung dina nalikana zakarahu tamsiluhum ari nyontohanana ulama adamal qada'i kana euheunna qada bisafari kana anu nyaba jarian karena ngajalankeun alal ghalibi kana galibna fi annas safarod dina saestuna lelempangan yaglibu eta ngalindih pihi dina itu safar naon adamul mai eueuhna cai bihilafil hadori eueuhna cai bihilafil hadori kalon ikhtilafna jalma anu aya di lembur fa innahu maka saestuna kalakuan yaglibu eta ngalindih atawa loba fihi dina nalikana hador naon wujuduhu ayana ayana cai wujudul ma'i ayana cai fa'rib
ta'rif maka kanyahokeun ku anjeun maka kudu apal anjeun zalika kana itu keterangan fa innahu maka saestuna zalika muhimun eta disejakeun banget hasanun anu alus muntijun anu hasil wallahu sareng ari Allah alam eta langkung uninga walam sareng kudu apal anjeun anna qaula syaihi kana saestuna nyariosna na syekh wardatu jeung murtad yakni ngamaksud musannif annar riddata kana saestuna murtad tubdilu eta ngabatalkeun itu riddah at-tayammum kana tayammum wa hadza jeung ari ieu kaul huwa eta ari kaul as-sahih eta anu sahih alal masyhur eta pan anu masyhur wa bihi jeung dina eta kaul ma'al wudu isarata wudu salah satu awujuhi ari tilu pirang-pirang wajah as-sahih ari wajah anu sahih ya betul eta batal naon tayammumna jalma duna wuduihi henteu wuduna itu si jalma al parku ari bedana anna tayammuma eta saesuna tayammum mubihun eta dimenangkeun wala ibahata jeung henteu dimenangkeun ma'ardati sarata murtad bihilapil wudu'i kalawan bedana tina wudu fa innahu maka saestuna wudu rafiun eta anu ngaleungitkeun palahu maka tetep kana itu wudu kuwatus tidamati ari kuat anu lilana hukmihi hukum wudu walihada jeung kusabab ieu rafi la yabtul maka henteu batal naon gosluhu adusna si jalma bir hiddati sabab murtad alal masyhuri netepan kaul anu masyhur wakila jeung dicaritakeun naon huwa ari tayammum kal wudu'i eta saperti wudu wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga qala wa sahibul jabairi alhamdulillah dicekapkeun gawe sakieu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.